di kerajaan Dahat, hidup hiji raja ngaranna Raja Kertamaka. Anjeunna gagi dua putri anu namina Candra Kirana sareng Galuh Aji. Dina hiji poe raja ngajodohkeun Candra Kirana jeung Raden Iyu Kertapati di kerajaan Kahuripan. Tapi Galuh Aji geus satuju ku rencanana. Manehna hasil musik Kirana dikaraton jeung dibantuan ku indung Raden Sekar. Maranehna naroskeun ka tukang sihir eta kutu Kirana sareng jaduknya emas. Sanajan kitu, ku kegigihan Raden Iyu, Kirana bisa balik deui ka karaton sarta kutu tanah cabut. Rencana pernikahanna lancar sareng aranjeunna hidup bahagia. Pak, Bapak di mana? Ayah anu menolongkeun. Ayah naon Putri Ati? Iya bakal Candra Kirana Bapak. Ayah naon jeung manehna? Kirana masih hidup dan seperti dijelaskan salah orang Pak. Temungkin, Candra Kirana temungkin ngalakukeun kalakuan teu hade. Anjeun pasti sirik sabab kuring ngajodohkeun Candra Kirana sareng Raden Iyu. Tapi kuring rumanana kerdoanjeun eta kalah kanda. Dinda sakalian pemaranehna kerjaan dengan ditanam. Percayakeun ka abdi. Leres Pak, kuring oge boga bukti. Di dia kuring mendakan surat cinta anu ditulis ke Kirana pikeun pengawal di kamar. Di mana? Naon? Anjeun budak awewe banget, budak kodok. Nalika abdi hoyong nikah, abdi undungna cinta sareng pengawal anu teu sopan. Sabar kanda, sabar. Kirana, Kirana. Ayah naon Pak? Ayah naon cek anjeun? Baca ieu. Oh, iya bisa Bapak. Abdi terkantus ngalakukan eta. Punten dicanten Abdi. Cukup. Keluar di kantor mobil. Keluar. Anjing sareng pengawal itu keluar. Cukup Pak. Keluar. Kumaha ya Dinda? Karena bingung. Kumaha orang ngajelaskeun ieu sadayana ka Raden Galuhna. Padahal pendegang geus janji. Rek ngawinkeun Candra Kirana ka Raden Iyu. Sabar bae kanda. Kumaha lamun Galuh Aji ngangkat Kirana jadi pamajikan Raden Iyu. Sigana manehna leunak aku jeung Raden Iyu. Eta ide nu saeueun Dinda. Tapi kumaha anjeun nerapkeun negara ka Galuhna? Tenang, itu urusan anjeun. Nuhun. Ini oke anjeun bade nyobaan ngajelaskeun sadayana ka Ratu Galuhna. Mohon atuh, kana capek. Bade istirahat heula. Kumaha putriku? Rencana orang biasa untuk Iya Bunda, rencana anjir yang luar biasa. Dua poe harita kerajaan Kahuripan datang ka kerajaan Dahat pikeun ngabalas tanggal kawinan Candra Kirana jeung Raden Iyu.
kaos dia kaya rumah. Senajan ke satu maha hebat serta satu maha makhluk kerajaan pemerintah. Urang cukup bersyukur karena nama urang garuh. Kemana hati? Oh iya, di mana Chandra Kirana? Di hari Kapuri terminal belum Buris. Nya, mana permaisuri abdi? Ia sebenarnya seseorang menjelaskan masalah ia. Nama sih anu terjadi ke Kirana? Chandra Kirana kesini kesalahan enggak? Salah nama. Kirana boga hubungan haram di selesai dijawab Raja Keraton. Sekarang anjena karantos di usia 3. Itu mungkin, Chandra Kirana lain udah awal kaos gitu. Tapi ini adalah baca surat ini. Chandra Kirana terpaksa mendampingi Jeng Pangeran. Disini dengan kerajaan. Raden ini pasti bakal menang permaisuri yang hadir di mana. Enggak, kurang masih dipercaya. Abdi pada melayani Chandra Kirana. Namun dengan Kirana, itu masih ya orang. Raden ini pasti bakal lebih bahagia dengan kalian Korea. Abdi yang terbogoh ke Arjen. Abdi yang kaya Kirana. Tapi yang enggak, ulas ngadang jika ke almarhum Raja Kahuripan. Bakal mengalamikan salah satu putri urang ke Arjen Raden Dimu. Ayahnya putri urang ngan galau Arjen. Anu bakal jadi berhasil Arjen. Teu mau biasa perjanjian teh Raden Inu bakal ngawinkeun Chandra Kirana. Lamun ngawinkeun galuh ajeun ka Raden Inu, hartina geus ngalalak eta perjanjian. Tapi kumaha deui kayaan di Raden urang kieu. Tah, serah wae ka Raden Inu ngedan galau Arjen atau tetep jeung Kirana. Hapunten Baginda, abdi nyuwun ingkang sareng Chandra Kirana saras dalam Arjen. Eyang, mak, Ananda nyuwunkeun restu kanggo milayan Chandra Kirana. Ananda janji bakal mengomenan tupang hadina pasarajaan Kahuripan. Muna, ini percaya kanjen. Ngomong saya, pemberkahan ibu sawina sareng anjeun. Tapi ibu teu daek anjeun angkat nyali sorangan. Leres mak, atur nuhun, Baginda. Nyuwunkeun izin kanggo milayan Kirana. Nuhun, terserah anjeun. Kolawal, tuturkeun kuring. Ngarasa kecewa ka kerajaan dahar Ratu Kahuripan balik deui ka kerajaan. Sang Prabu, kami kuciwa pisan kana kajadian ieu. Ieu mangrupikeun hinaan ka kerajaan urang. Hayu urang deui balik ka keraton. Sanes kitu Ratu. Kumaha ieu? Kanda tos nguciwakeun karajaan Kahuripan. Jaga putri anjeun kana geus capek. Sanggeus sarerea kaluar ti rohang pasamuan, Dewi Sekar jeung galuh ajeun diantep ngarancang deui sampan kirana moal bisa nepungan Raden Inu salilana. Kumaha tuh Putri? Kurang parang sukses melaksanakan rencana anu di dalam. Leres? Mohon ibu, rencana anjena memang luar biasa. Tapi ibu, tadi ini ayeuna nuju milarian Kirana. Kumaha pawe anjena mendakan? Entah ngariwang gak? Saat itu kami bakal kontak sarang tukang sihir anu paling hebat di negara ini. Sarang naraskan kada dinapikeun Putri Kirana sangkan menjadi lebih gayanya. Sarang dijawabkan ke Raden Inu. Saya bisa nih bunda. Ku cara itu, Raden ini mau bisa nepungan Kirana. Kalawan ekspresi sedih, Kirana inggit ke tempat sepi, didinya anjeunna kapanggih jeung dukun. Chandra Kirana. Kumaha ada mang Chandra Kirana saja. Nah, jiwa mana? Hah, Kiki. Abdi di dieu pikeun nyieun anjeun. Jangan keong. Nah, pilih kuring, nah salah kuring. Lancar mana teh, mitah kuring, pikeun nyieun maneh. Kalau teu mungkin, anjeun pasti bohong. Heh, nah sih bohong. Eta teh kebenaran. Tapi kan ada ngelakuin gitu. Entah, udah gak ngomong. Terima bae cek maneh. Mulai ngomong bumi terjebak. Nang gerak bumi, jadi maneh nggak bakal jadi manusia ari penting bae. Tapi mun beurang, maneh bakal balik deui jadi keong. Kutukan ieu bakal kazan nalika maneh nepungan Raden Inu.
kaliwatan leuweung yang canda kirana. Ujug-ujug datang gagak anu bisa ngomong menunjukkan jalan ke tempat canda kirana. Raden, kayak murid dengan orang, barang iya kita ada goreng. Ah, sigana mah sekedar perasaan maneh. Tapi Raden, kayak itu beki ngadeket. Hei budak ngora. Soal anjing, orang udah hati-hati Raden. Sigana mah manehna teh malu jadi-jadian. Tenang budak ngora. Kurang bakal nuduhkeun arah ka desa dadadapan. Didinya anjeun bakal papanggih jeung Candra Kirana. Kumaha anjeun terang tujuan abdi? Saha anjeun sebenarnya? Anjeun teu kedah terang saha kuring. Cukup turutan petunjuk anu kuring pasian. Mohon, hatur nuhun kana bantuan. Raden, nah orang bade pecahkan kaya-kaya rekane. Sebenarnya kurang oge canda, tapi si gagak tuh bebannya jahat, upami hoyong kena anu jahat, naon gunana bikin anjeunna. Nya itu, upami itu seorang Raden, kayu orang haruskeun lalampahan urang. Sanggeus leumpah jauh nuturkeun pituduh gagak, Raden Inu teu manggi desa dadapan. Di jalan, Raden Inu kapanggih jeung hiji nini anu keur lapar. Tuluy mere dahar, tetela si nini teh jalma sakti anu baik, mantuan Raden Inu tina gagak. Tolong, sahabat tulungan abdi. Ingali Raden, sigana aya jalma diharap. Ah, nya bener. Tolong nak, tos sababaraha dinten ini tutuang. Raden, sigana mah masih aya bekel kanggo perjalanan. Oh, nya gimana? Di dia ini aya tuangan. Hatur nuhun pamuda. Nah anjeun dilarian Kirana, ulah nuturkeun parentah nu dibikikeun ku gagak. Manehna sebenarnya dipisan dukun, manehna masih anjeun arah salah. Lempang nepi ka manggih walungan, tuturan aliran walungan, didinya anjeun bakal manggihan desa dadapan. Hatur nuhun. Abdi gade neraskeun lalampahan ieu. Budak ngora, sing hati-hati dina lalampahan anjeun. Mohon, hatur nuhun kana bantuan. Katingali seorang nini lempang muru ka inahna, di tengah-tengah perjalanan anjeunna mendatang keong emas, sarta anjeunna nyandep eta keong emas ka inahna pikeun masak. Sadinten urang dilarian lauk di walungan teka pendak. Oh, eta naon? Oh, ternyata keong. Wah, gede pisan ieu keong. Sanggeus sawata sini kita inahna, tuluy yang keong emas dina undi. Si jana mah bakal kayu bakar geus beak. Kuring rek indek sakedak bade nyularian kayu bakar. Atasan heula di dieu nya keong emas gelis, kuring pasti geura uji deui. Kunaon kuring dieu? Oh nya, aya ieu nu ngajak kuring. Karunya ini mundahar kuring alo ke abdi bade ngaremo tuangan kampo anjeunna. Ujug-ujug ini datang luas. Saha anjeun putri gelis, sareng di mana anjeun asalna? Entah hari wangi, abdi Kirana. Abdi teh putri kerajaan Daha. Anu disihir jadi keong emas ku nenek sihir, anu jadi utusan adi urang. Galuh aja. Jangan manehna ngalakukeun eta. Marina sihir ka kuring sabab kuring yang dimintakeun ku Raden. Hampura atuhna, ini teh nyaho lantak maneh teh kumaha nepi ka ngutuk maneh. Tapi da manusia mah lamun tos sirik naon we dilakukeun. Nya entos samentara anjeun bisa cicing di dieu sakedeung. Hatur nuhun nek. Hayu di mantuan masak. Sanggeus nuturkeun pituduh anu diijin ku nini, iduna Raden Inu di pangawalna anjeun ka desa dadapan. Narina yang betul hiji bubu grek metakan. Pundan. Kirana coba tingali sareng datang. Nuhun sakedap. Jadi anjeun canda kira. Raden Inu, nah di dieu. Panjang cerita. Saha Kirana? Asup Raden. Oh, ini abdi nepangkeun. Ieu Raden Inu anu dicaritakeun ku Kirana harita. Oh nya Raden, naon nu rek diomongkeun ku Raden? Kieu kirana.
Bisa beberapa kuring nyangan anjing. Bapak anjing air di kerajaan ngantosan anjing. Ayeuna halu urang balik deui ke kerajaan. Tapi kirana teteh meninggalkan diri seorang. Tenang naon kirana, balik ka imah. Anjeun pasti ngarindukan keluarga anjeun. Kieu lain. Ningin wae jeung kami. Sebab nini geus loba jasa dengan rumah kira. Tapi punten Raden, kumaha upami bumi abdi? Ngan indit, nini geus bungah ningali kirana geus tepang deui jeung Raden. Tong hari wangi. Urang bakal nyumpulkan segala pemberian ini. Nuhun Raden, hatur nuhun. Upami kitu, nini bakal sumping sareng anjeun. Basar mula ka karaton, Dewi Sekar jeung Dalu Ajeng datang ka imah nini pikir pasikeun yen Candra Kirana moal bisa nepungan Raden ieu. Tapi maranehna sudah luasna sebab ketewa Raden ieu geus manggihan heula Candra Kirana jeung akhirna rencanana maranehna kaungkap. Kirana, keluar. Upami anjeunna harus keluar, kuring bakal ngedobrak tante ieu. Nah anjing ka dieu. Anjing nuturkeun kuring. Kuring nyaho anjing duaan anu ngahaja melakukan segala ieu ka kirana. Sangkan manehna tuh bisa tunangan kuring. Leres kan? Bohong, kuring adene. Nenek Siga nyebutkan yang anjeun nu ngahajak untuk kuring jadi keong. Henteu bener-bener. Lain kuring. Beres ibu, bejakan eta sanes kuring anu ngalakukan eta. Henteu sanes abdi. Sanes abdi. Hah? Awas marane. Tong siri tananawan anu diboga ku batur. Sabab kalakuan jahat anu urang laksanakan pasti aya ganjaranna. Hatur nuhun deh, karena piwulukna. Ayeuna kuring leres-leres ngedamel pilihan anu leres. Hayu kirana, urang langsung kana rencana pernikahan urang. Nuhun Raden Ino, hayu urang langsung kana rencana pernikahan urang. Jeung ayeuna urang moal kapisah deui. Ini sama Candra Kirana umi deui ka kerajaan. Umi ke perkawinanna, tapi Dalu Ajeng jeung Dewi Sekar diusir ke kerajaan kahuripan.